neangan ku urang guru coba aing berguru ka mana ya nu mantak aya hiji jelema diangkat jadi waliullah cuma napakuran hiji hadis Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat kaula mah dina salat teh ieu teh tenang jasa batin kula indah jasa aya hiji jelema neangan qurratu aini fis salat hayang akur jeung Kangjeng Nabi ketika salat teh hayang indah hayang nikmat kos Kangjeng Nabi kusak-kusuk neangan batur mah neangan wa qurratu aini fis salat datang ka ninggalkeun lembur datang ka poho sagala rupa batur mah hayang ninggalkeun resep dunia teh neangan carana kumaha urang mah kuari boga ilmu teh hayang supaya neangan dunia tibalik moal mangpaat ka jeung kumaha ge nu mantak kiai keur ngeunah-ngeunah boga santri kiai keur ngeunah-ngeunah ngajar ngaji asup bae ka Golkar hancur naon pandangan batina nu tatadina ka Allah sanajan teu 100% kuari mah belok ka dunia je sak Allah atuh aing teu percaya ka sia hancur dinonaktifkan beres geus kos gitulah urusan batin mengenal ke Allah nu mantak ilmu nu paling bagus makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah kasimpulan mah makin boga ilmu makin deket ke Allah nah eta lah ilmu nu paling bagus ilmu nu paling jore sehingga urang boga ilmu makin jauh ke Allah tanda makin jauh ke Allah makin cinta dunia Bismillahirrahmanirrahim ceritakeun ibadah ka Gusti Allah make jalur khusus menempuh ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasulillah kudu puguh pelatihna kudu puguh guruna lantaran orang uzlah itu puguh guru nama engke lain uzlah ngaranna eta mah kos kitu mangarana nyilib lantaran problemna terlalu loba hutang teh urusan tadi ngabogohan rangda judi udag-udag kiai ngajikeun orang bobogohan nah iya jadi uzlah lain uzlah nyilib sama kos gitu aya deui mah bener-bener dek ibadah ninggalkeun makhluk bahaya antaran teu boga pelatih mah kudu kumaha carana uzlah jadi tetep kudu boga guru mursyid sebab urang teu kudu uzlah ibadah teh maksudna ibadah ka Gusti Allah Allah mah di mana bae aya aya hiji jelema ibadah ka Gusti Allah geus mantep jasa ka Gusti Allah sanggeus mantep nyana pindah di daerah nyana kabeneran daerahna ieu adalah daerah Mesir nyana pindah ke Mekah turun pangkat kawalianana nyana munajat ka Gusti Allah Gusti kok ngeunahan di Mesir jeung di Mekah padahal di Mekah aya Baitullah padahal di Mekah loba makom ijabah tapi kok nikmatan di Mesir abdi ibadah daripada di Mekah naon ieu Gusti minta petunjuk ka Gusti Allah atuh maneh mah kieu si pikiranana dianggap bahwa di Mekah leuwih ngadeukeutkeun ka Gusti Allah atuh salah ja aing mah di mamana ge aya cak Gusti Allah sia ibadah di kota Mesir ka aing ibadah di kampung Mesir ka aing ibadah di leuweung sia ka aing ibadah di jalan sia ka aing ibadah di Mekah sia ka aing sia geus diangkat ku aing jadi wali aing ketika di Mesir kunaon atuh ninggalkeun Mesir kemudian ka Mekah dianggap Mekah teh leuwih deukeut ka aing jauhkeun sia ku aing sebab boga anggapan bahwa Mekah teh leuwih ngadeukeutkeun ka sia pan sia geus dibere anugrah ku aing di Mesir make jeung hayang ka Mekah sagala rupa balik deui sia ka Mesir balik deui nyana ka Mesir nikmat deui ibadah mantak teu kudu uzlahan ulah ka Allah aya jelema cicing di tengah-tengah kota dibere nikmat ibadah ka Gusti Allah begitu nyana menghindar ti kota besar ka lembur eueuh ngeunah sabab naon Allah merena di tempat rame aing dek ngangkat sia di tempat rame diberi lazat ku aing sia di tempat rame di tengah-tengah hiruk pikuk manusia ku aing justru sia mah diasingkeun tina ramena manusia aing ngangkat sia atuh Allah mah maha kawasa make hese-hese ninggalkeun jelema sia balik deui sia ka kota balik deui ka kota mabok mabok Allah tadi mah kakarak mengenal kuari mah jadi mabok pan ieu keur nyaritakeun mabok
Nah mimiti mengenal kemudian mendalami sanggeusna mendalami terus merasakan kangenahan mabok urang teh lamun di minuman mimiti kadeuleu gelas di jerona aya caian dikira-kira ku urang-urangna keur dahaga beuh eta cai aya esan mana teuing meureun tiisna kana masyaallah kakarak neuleuh doang sanggeus sadaya urang ngadeukeutan ku deuketna doang geus asa ka inum bae ku urang sebab urangna keur dahaga ketika dicekel ku urang tek boro-boro geus datang ka sungut dicekel ku leungeun bae geus indah jasa sebab karasa ku leungeun tiisna sanggeus tadi angkat ke urang lek diinum karasa nikmatna kulantaran karasa nikmat diteruskan lek seubeuh geus seubeuh encan karasa seubeuh beneran nambah deui mabok minum ngaranna urang dahaga teh kumaha keur dahagana eta keur carita dahaga nginum kuari keur dahaga dahar lapar ngaranna aduh lapar amat ningali orang sanggup ngebul kakarak neuleuh doang masyaallah ya Allah ya Rabbi saabna teh geus kaambek mantep amat ya saab bolak wae mau nyawa saab mau nyawa tadi saab aduh geus asa ngeunaheun wae disadiakeun di piring plek aduh asa geus mantep jasa di dahar kurang diicip-icip pelem amat ya sanggup bagolo. Ya Allah ya Rabbi jeung tauco mantep jasa sanggup bagolo jeung tauco kemudian ditambah ku lauk asin gitu gabusiem nu seungit teh ya Allah ya Rabbi Gusti dibere lalabna masyaallah sambelna sambal tauco mantep jasa didahar ku urang nikmat amat ku kageunahanana lak terap eureuleuh eta dahar kuari urang dahagana kana susu seri siapa tolol geus kebel teu manggih awewe urang tadina meureunanan ieu anon perpisah jeung pamajikan atawa memang pepegatan kemudian teu ge urang kawin deui geus kebal teu manggih dahaga aduh ulah-ulah naon neuleuh ngagitek na geus lain deui aju neuleuh susuna rada muka saeutik waduh kakarak dedeleuan doang geus pohara jasa guru tak gretek geus teu kuat urang teh tek datang ka magrib angel amat teh isya waduh geus ka tak kacaritakeun ka masjid ge geus teu make kokolor aya nu kieu deui mah kokolor mah dibawa ka masjid barang balik di masjid ka imah kokolor disampaikeun di dieu tah eta teh kadeuleu kumitu tolol amat tapi nantu kolor disampaikeun teu karasa kunaon eta dahaga teu karasa ya geus teh kulantaran jana pikiran kadinya bae jadi di masjid teh ieu kokolor dikadiekeun eta pan lain mitoha bae kabeh ge neuleuh ji teh budak kolor ye tuh kurang di pundak eta eta teh geus kanyahoan ku urang berarti nah datang ka imah geus tunjak-tunjuk bae nu dihandap nah ieu geus lain sambarangan dahaga asup ka jero kamar geus pohara jasa plek carelah jeung pamajikan sakar mabok repes geus beres eta dahaga dahaga nginum dahaga dahar dahaga awewe seketika geus puas teh sakar babok jadi geus terlampiaskan hawa nafsu nginum hawa nafsu dahar hawa nafsu awewe geus terlampiaskan geus puas kuari urang mabokna sakarna atawa dahagana ka Gusti Allah dahaga ka Gusti Allah ku sabab naon sebab pengenalan urang ti mimiti urang ngenal wujud hartina ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh sebab Allah mah kidamna Allah teu kapiheulaan ku eueuh
Allah teh maha bakoda Allah teh eueuh tungtungna Allah teh mukhalafah lil hawadis Allah teh qiyamuhu binafsihi Allah teh wahdaniyat Allah teh kudrat Allah teh iradat Allah teh terus pengenalan heula eta geus urang pengenalan eta kuari mendalami kana sifat Allah menuju kana afal Allah menuju kana zat Allah kuari sifat-sifat Allah teh ku urang ditafakuran direnung dipahami Gusti Allah teh maha kawasa kudrat geus lamun Allah kasifatan ku kudrat atuh zat Allah na teh maha qadir Allah teh kawasa Allah teh ngadamel langit kawasa Allah ngadamel bumi kawasa Allah ngadamel urang hirup urang teh ieu ditadbir ku Gusti Allah cak Gusti Allah kakawasaan aing nyeun langit nyeun bumi nyeun sia kuari sia teh ku aing diurus tanda aing ngurus ka sia teh di mana sia sare henteu diteruskeun sare aya dihudangkeun ku aing ketika engke maneh teh lapar ku aing dibere dahar yang jadi urus ku aing engke sia dibere dahaga hayang nginum ku aing diurus aya cai jang nginumna eta teh pengurusan aing sia teh ku aing dibere tanaga nangurus aing kuari sia dibere ilmu nangurus aing ku aing salila hirup dibere urusan aing nu ngurusna teh ulah disangka menang sia sehat teh ulah disangka menang sia bisa teh ulah disangka menang sia bisa neuleuh teh deuleuan sia teh ku kawasa aing teh ulah asa nang sia eta dedengian sia teh nang aing teh lempang sia teh menang aing diuk sia menang aing napas sia kaluhur ka handap eta teh menang aing sakapeung ku aing dinormalkeun sakaping ku aing sia teh eta napas teh rada disempitkeun nang aing teh kitu teh sakapeung waktu ku aing sia disehatkeun sakapeung waktu ku aing tos digeringkeun nang aing teh eueuh nu siaan kabeh nu aing direnung ku urang nu Allah kabeh ulah wakan neuleuh ka batur neuleuh ka diri sorangan horeng nu Allah kabeh je mata ye nu Allah kiceupna nang Allah neuleuhna na ku Allah atuh berarti mata teh nu Allah mutlak ceuli nu Allah ngadengena nu Allah atuh nu Allah mutlak irung nu Allah ieu bisa ngisep bau jeung seungitna nang Allah atuh nu Allah mutlak suut gitu kene betul gitu kan atuh eueuh nu urangan eueuh urang mulai geus tah dedeuleuan Allah dedengian Allah pengenalan mulai je sedengkeun kapan sifat mah kapan moal kaluar tina zat ja ayana sifat teh nempel dina zat sebab moal aya sifat teh nyorangan sifat mah kuduna nempel dina zat kitulah cek ahli makulat innal makulatil ladaihim tusaru bil asyi wa hiya aradun wa jauhar nah kuari aya johar aya arad urang mun deuk ngaji tauhid teh kudu ngaji makulat heula johar teh artina zat nah johar teh artina zat teh eta teh anu maqoma binafsihi ari arad mah maqoma bi ghairihi nah ieu arad teh teu bisa cicing tanpa aya johar berarti mun aya beureum kudu nempel dina zat nempel di naon eta beureum aya koneng eta sifat arad ngaranna nempel dina zat bagus eta moal aya bagus sorangan bae kudu nempel dina zat bagus teh dina naon sifat mah maqoma bi ghairihi moal bisa sifat nyorangan ieu ge sifat kudrat sifat iradat sifat ilmu sifat hayat atuh moal bisa nyorangan mun teu nempel dina zat nempelna dina zat Allah kapanggih ku urang kuari sifat Allah bakal kapanggih zat Allah sebab naon sebab bakal katingali dina afal Allah jadi berarti kul huwallahu ahad Allah teh maha hiji dina sifatna hiji dina afalna hiji dina zatna hiji geus eueuh nu dideuleuh Allah sagala rupa Allah mimiti pengenalan mun ibarat neuleuh eta urang neuleuh dina naon kitu ngaranna cai dina gelas pengenalan setelah orang mendekati kadinya orang mengetahui wih ieu mah horenganan rujak waduh luar biasa ku areng di deketan dicekel mantep urang geus bener kenal kuari siap dirasakeun lep nikmat surbi ngaranna sabada nikmat diteruskan sakar ngaranna geus leng la syai'a illallah la maujuda illallah eueuh nu maujud iwalti Allah sakar ngaran
mabok tah lamun geus mabok asa jeung Allah bae asa jeung Allah bae urang teh ngedeng asa jeung Allah diuk asa jeung Allah lempang asa jeung Allah nanaon asa jeung Allah bae engke perasaan teh ngomong kabeh ge ngeunang Allah jadi hasil tina tapakur sanggeus tapakur teh terus urang teh keranjingan sanggeus keranjingan urang teh didinya edan majnun lillah rarasaan teh ngomong ketika urang deuk dahar sangu teh ngomong lain ngomong assalamualaikum lain gitu atuh geus kitu mah naonan perasaan batin urang teh ngomong teu kudu kadenge pan urang ge lamun ngomong batin urang teu kadenge ku urang teu kadenge ku batur boro ku batur ku urang henteu ngeureunung we kieu kieu be mata mah perem bagus teh budak urang mananya aduh putih teh budakna aduh susuna gede tuh apakah dege ku batur atuh henteu ku urang henteu tapi urang ngomong tah eta teh ngomong bicara eta teh bicara golbu ngaranna eta teh latifah lelembutan teh ngaranna ngan urang mah encan terarahna kana kos kitu bae terarahna belatifah urang mah ngomong teh ku nafsu urang mah latifah urang mah encan dibersihan sehingga lain ngaranna lain tafakur nu kos kitu mah ngaranna khoyal imna syarika ka anna khoyali kawan sorib di dieu teh ayana tah mah imna syarika ka anna khoyali kawan sorib jadi ieu teh dibagi tah sirah urang hiji imna dua syarika ka tilu khoyalika tilu sorpu tah iya di dieu tah ieu kakarak pandangan hukama profesor mata urang teh kuari ngaji kabagi tah kieu pembagianana tah teh kabagi 5 kuari urang ngaji sanggeus ngaji asup tah ka dieu teh imna man tah ieu teh ka dieu nembus kemudian ka dieu syarik tah di dieu diolah sanggeus diolah asup kana khoyal imna syarika kana khoyal kawan sorib datang ka dieu tah lamun enggeus ditampung di dieu aya su'a teh kolbu aya batre nyorot kasorot ku su'a anjrek di dieu plek bae pinter urang nah aya nu kieu ye begitu asup ka dieu sok keluar ka dieu teu kasorot deui teu kasorot nah ieu lamun nu teu kasorot ieu mah kuari mah inget keluar bae ti majelis tanyakeun ku babaturan tadi ngaji naon sege ngaji lain tadi pembahasan aing mah tuh nah geus ngomong beres geus aya di HP aing jadi pinteran HP ieu otak urang dibagi tah eta kakara urusan profesor diolahlah ku profesor ku Imam Ghazali su'ana kena mantep sorotan batin di dia kena mantep nah supaya mantep nyorotna ka dieu kumaha su'a teh batre hartina sorotan tina kolbu eta teh supaya mantap ulah aya halang lantaran lamun batre nyorot ka dieu kahalangan ku nafsu jadi can kaburu kasorot ieu geus leupas can kaburu kasorot ieu geus leupas tah di dieu lah bersihan golbu lelembutanana bersihan ulah aya hawa nafsu di dieu teh ulah aya hasud ulah aya ria sanggeus teh bersih nyorot ancleg ketika aya nu asup ka dieu langsung ditransfer ke bagian kedua transfer ke bagian katilu teh khoyal trek tina sorpu disorot anjrek di dieu plek tanyakeun minggu kamari ngaji naon wow nyaho jasa anu jitu jasa ke minggu nu kamari na dieu teh oh atuh nyaho jasa naon citek tek minggu nu katiluna tuh nu kitu teh ke HP pencet lain lalagaan di dia mantak diolah urang mah kulantaran teu diolah ya teh kebersihan batin teh teu diolah atuh kuari ngadenge keluar bae urang titajong saeutik poho boh titajong suku atau titajong mata titajong suku mah tijali ke aduh nyeri titajong mata mah lebih aman mantep waduh budak nongkong itu titajong mata ngaran kos gitulah nah ieu teh moal bisa sakar ukuranana kumaha ukuranana
adukan jeung dunia. Masya Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir teh lamun nguji jelema model kitu. Pan adukan jeung dunia jelema eta. Sok, huswan mana? Carana kumaha? Bere surat. Bere eta teh surat ti kabogoh atawa ti atasan. Bere surat ti kabogohna. Keke mah macana. Kudu ulah gandeng-gandeng ceuk. Ulah aya anu ngahalangan. Bila perlu ieu mah di kamar ceuk. Awas, ulah anu gandeng. Baca kunyana lalauna. Sepucuk surat ini datang ke pangkuanmu. Lalauna sepucuk surat ini datang ke pangkuan, dan datangnya surat ini tanpa kaki, tanpa sayap. Berjalan tak berkaki, berlayang tak bersayap. Juri jema. Ini mah kamang-mang ya mah. Tadeuh. Husu jasa macana husu jasa. Pohara jasa macana husu jasa. Tidak ada lain, hanya ingin menyampaikan isi kandungan hatiku yang dalam, bahwa setelah pandanganmu menusuk hati, seakan-akan matamu adalah dari lirik matamulah aku paham, aku tahu, aku mengerti. Dengan demikian surat ini adalah balasan dari lirikanmu. Aku cinta padamu, Asep. Sekian Sarwiti Cikupa. Budak pohara jasa, nostalgia eta berarti. Khusus jasa kan, andai kata keur dibaca aya jelema di luar gandeng, nyana moal wani maca. Andai kata aya budak gandeng, wani nya, "Hai sia gandeng, tolol sia." Nyaho bener aing keur baca surat sia. Ini sia. Mun nyana imkan nyarekan, dicarekan. Mun teu imkan nyarekan, cicing heula moal dibaca ku husu-husuna. Kuari surat ti Gusti Allah, Al-Qur'an. Bandingkeun husuan mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma budak tolbuan engge seteh. Tunzira qauman ma sadaqallahul azim. Kunaon gandeng budak lah. Agak ku budak. Jadi jana teu husu. Jadi husuan maca surat tika bogoh dibandingkeun jeung Al-Qur'anul Karim. Nanaonan. Nanaonan damakos kitu mah. Lamun geus husuan maca Quran dibandingkeun jeung surat tika bogoh, tereh sakar ieu jelema. Tereh sakar. Nah eta kakarak Al-Qur'an, kuari zikir. Zikirnya na teh husuan zikirnya na apa husuan ngadengekeun informasi ti atasan? Husuan zikirnya na apa husuan keneh informasi ti indung bapak? Husuan zikir apa husuan keneh informasi-informasi ti dunia nu kunyana disenangi? Mun masih keneh husuan urang nu belah ditu daripada zikir, can aya nanaonan tama kos kitu. Berarti nganggap keneh di luar Allah aya nu dianggap. Ukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir, mun masih kene husuan maca surat tika bogoh, husuan kene maca surat ti atasan dibandingkeun jeung maca Al-Qur'anul Karim, bohong tamah. Bohong ngaku cinta ka Gusti Allah, biasa-biasa tamah jelema biasa-biasa. Tinggal kitu bae mah ukuranana. Nah, ukur deui kuari. Jelema teh boga duit. Ketika boga duit jana teh tak aya instruksi ti Gusti Allah korban misalna, nyana boga duit tapi teu daek korban, nanaonan. Instruksi ti Gusti Allah duit boga di dinya aya nu keur ngabangun masjid, padahal nyana boga teu kabitaeun ku ganjaran ngabangun eta, encan nanaon teh hirup teh kos kitu. Ukuranana kos kitu. Ulah waka perang heula ukuran ngabangun bagi nu imkan manehanana teu daek, encan jadi berarti. Nah, kuari dak perang. Tah eta teh moal berkorban mun jelema henteu neuleuh ka Gusti Allah.
dina engke perang nage lain kalimatilah aya kadua hayang sohor hayang hebat hayang menang kitu hadiah dan lain sebagainya ieu mah dimurdikeun lillahi ta'ala pengenalan ka Gusti Allah sanggeus ngenal terus memahami geus kenal kemudian merasakan ngicip-ngicip surbi ngaranna kuari terlena di Gusti Allah berarti geus siap ninggalkeun sagala rupa cicing bae di imah maca Quran atau zikir batur ngaler ngidulnya nama cicing ketika batur ka pasar nya nama cicing bae ketika batur engkei-engkeian nya nama cicing bae ka Gusti Allah ketika dek dijadikan tim sukses kos pudoli nya nama cicing bae nya nama tah lamun milu ka ditu atuh tamah jurig kos kitu tamah kiai jurig tamah eueuh nanaonan tamah kos kitu mah si iya akur kadenya si kiai akur kadenya atuh tamah rorongsokan pandangan jelema bodoh neuleuh mobil herang kiai neuleuh mobil herang akur pandangan zahir ketika ieu nu bodoh mah ngadesak-desak usaha hayang beli mobil si kiai mah henteu itu lain bagian lain teh mah dunia ieu neuleuh herang na akur tapi ketika hayangna henteu kiai bagus ketika nu bodoh ge usaha sia kudu kabeli eta teh Fortuner kudu kabeli warna naon kana pod warnana naon warna ketika nyana ge mengejar atuh naon bedana kiai jeung pedagang anu naon bedana kiai jeung pengusaha atuh naon bedana kiai jeung petani jasa ruah hayang kadinya tujuanana kiai rorongsokan lain cakula cek tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ukur heula dah lamun geus kiai berbeda pandanganana ketika neuleuh mobil akur herangna zahir sama akur tapi batinna ih jaca kiai mah teu hayang teh mah kos kitu mah kiai ieu bakal loyog di ajian ku jelema harayang jelema teh tah mulung elmuna lantaran pandangan batinna geus beda jeung pengusaha pandangan batinna geus beda jeung politikus pandangan batinna geus beda jeung petani itu mah ngejar karena mobil nu herang ieu mah nyaho herang cek mata ieu cek mata batina hina tama mobil pasti jelema daratang mun masih kene pandangan akur jeung pengusaha akur jeung petani akur jeung pedagang moal kajian ku kumaha ge ilmu tinggal ilmu hebat tinggal hebat moal darekeun ngaji jadi kuari mah nu kudu diteangan teh lain ilmu zahir mah bisa pakai debat bisa pakai neangan dunia justru ilmu batin ngarubahkeun pandangan eta teh hinakeun ku urang jaca Kangjeng Nabi hina tuturkeun ku urang kok Nabi bisa ngahinakeun dunia aing mah henteu arahan ku urang jak Kangjeng Nabi mah neuleuh dunia teh neuleuh dunia pan ngajak sahabat kadeuleu eta bangke kadeuleu dunia leuwih hina tibatan bangke tah kos kitu lamun dak aya jelema merosotkeun auratna di pasar kemudian ngising batur kabeh kieu lantaran hiji neuleuh aurat mata ditutupan isin rasa kadua irung dipengpeukan lantaran aya kokotor keluar dunia leuwih hina tibatan eta lamun Nabi nyaritakeun dunia model kitu kok aing henteu datang ka dinya usahakeun emang kabeh ge moal lamun teu usaha mah usaha heula lalaunan kok henteu bae sih teu akur jeung pandangan Nabi teangan ku urang guru coba aing berguru ka mana ieu nu mantak aya hiji jelema diangkat jadi waliullah cuma napakuran hiji hadis Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat kaula mah dina salat teh ieu teh tenang jasa batin kula indah jasa aya hiji jelema neangan qurratu aini fis salat hayang akur jeung Kangjeng Nabi ketika salat teh hayang indah hayang nikmat kos Kangjeng Nabi kusak-kusuk neangan batur mah neangan wa qurratu aini fis salat datang ka ninggalkeun lembur datang ka poho sagala rupa batur mah hayang ninggalkeun resep dunia teh neangan carana kumaha urang mah kuari boga ilmu teh hayang supaya neangan dunia tibalik moal manfaat kajen kumaha ge nu mantak kiai keur ngeunah-ngeunah boga santri kiai keur ngeunah-ngeunah ngajar ngaji asup bae ka Golkar hancur naon pandangan batina nu tatadina ka Allah sanajan teu 100% kuari mah belok ka dunia je sak Allah atuh aing teu percaya ka sia hancur dinonaktifkan beres geus
kos gitulah urusan batin, mengenal ke Allah. Nu mantak ilmu nu paling bagus, makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah, makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah. Kesimpulan nama makin boga ilmu makin deket ke Allah. Nah etalah ilmu nu paling bagus, ilmu nu paling jore sehingga orang boga ilmu makin jauh ke Allah. Tanda makin jauh ke Allah makin cinta dunia. Ulah hese-hese ukurlah diri orang antara orang jeung dunia. Tadi surat guys, kemudian urusan dunia, lamun orang encan kenal ka Gusti Allah pasti orang mengejar dunia nuhina. Ketika orang geus wau ka Gusti Allah, dunia dianggap mainan ku orang, hirup orang dianggap mainan ku orang teh. Hiji nu teu dianggap mah ma'rifatullah wa rasuli, ma'rifat ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah eta intina hirup di dunia. Nu mantak jelema disebutkan teu paeh ratusan tahun ribuan tahun, jelema nama modar makrifatna nu teu paeh. Nyana geus paeh di kubur makrifat mah teu paeh. Kanyahoan teu paehna dina Al-Qur'an geus dijelaskeun. Da jelema anu syuhada mah teu pararaeh, jelema anu makrifat ka Allah mah teu paeh. Hartina ibadah terus di jero kuburanna, urang dibere kaberenehan neuleuh jero kuburan eta. Nah eta teh keur zikir bae, salat bae di jero kuburan. Jadi tepae ratusan tahun ribuan tahun secara pandangan mata kasat mah maot jana paeh nyana hakikat mah teu paeh. Makrifat ka Allah moal paeh. Dunia ditinggalkeun makrifat ka bawa ka jero kuburan. Eta geus dikitu-kitu ge tak teu daek neangan, urang mah tetep bae neanganna bandeui. Kenalkeun ka Gusti Allah. Geus kenal urang paham, geus paham urang kuari neuleuh indahna Gusti Allah. Tadi teh direnung hiji bae heulanan. Urang teu kudu loba nu mata waliullah mah saayat doang. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sanyana Gusti Allah mah teu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa 'alaihi syai'un naon bae. Tidu gede datang ka nu leutik ngaranna syai'un fil ardi wala fis sama'. Langit jeung nu ngeusianana, bumi jeung nu ngeusianana. Boro-boro nanaon ieu di jero bumi di sapatala kanyahoan ku Gusti Allah yakhfa 'alaihi syai'un. Di luhur langit la yakhfa 'alaihi syai'un. Ieu dunia kabeh teu samar ka Gusti Allah, lah akhirat ge teu samar. Nu mata ku waliullah mah teu sieun deuk paeh. Naon sebabna? Anu pangeran anu ngahirupkeun eta aing geus paeh di kuburanna eta, sedengkeun aing geus wauh ku ari di dunia, di luhur bumi geus wauh jeung Gusti Allah. Atuh di jero kuburan ge pangeran eta keneh. Matak malaikatnya dicarekan ku alik mah. Jaga wau jasa jaga Gusti Allah. Keur di dunia geus wau. Geus wau tanda wauna rahasianya ta mah bahwa nyana geus wau jeung Allah perasaannya dan lain sebagainya bahwa dirina diangkat jadi wali tepat nyahoeun dirina ku perasaanana. Geus ketika manehanana asup ka jero kuburan aya malaikat munkar nakir nanya, "Man rabuka?" Wah enak aya. Man kalimah naon man. Man kalimah naon pan atuh malaikat mah teu masantren atuh teu nyaun nya ditanya man kalimah naon atuh mantak urang coba-coba engke di jero kuburan begitu man rabuka malaikat man kalimah naon genjreng sia ku aing man kalimah naon kosos wau jeung Allah sia nyaun malaikat ge geterana lain deui tipuan ieu mah ye ka jeung kumaha ge nah ukur diri urang ketika datang nah urang lamun aya nu SMS khusus jasa. SMS ting 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 ting. Aduh. Mun keur ngobrol ge jeung kula punten nya kiai anu SMS tangkorak sia. Mun ku kula sok ditinggalkeun ka jero, geus hakan ku sia SMS aing kebal kaluar deui ujianna sia. Muliaan SMS jeung aing teu hayang sia keur dihareupeun aing sia nga-SMS ka ditu. Kus-kusanna kutang kiting, kiai ka mananya, Nyaho aing di jero kamar. Teu hayang aing. Kudu nama ulah waka dijawab, jeung aing heula sia, sebab aing loba pagawean. Henteu nya naon. Hampuranya ge SMS heula. Los. Tinggalkeun dahar heula aing teh. Ngobrol heula jeung pamajikan. Tuh banding ngobrol jeung pamajikan indah. Yo, nyele senyumna geus mantep atuh. Ya. Tinggal nya we nanya ka santri, "Kiai ka mana nya?" Cek santri dukanya. Bukan siang SMS heula. Ya, teu hayang aing. Di pelajaran tah eta kakara kos itu ieu SMS mah husu amat kok jeung Allah teu husu. Berarti urang can aya nanaonan ukur tah diri urang. Mun bahasa Tuan Syekh Abdul Karim mah kam. Geus sabaraha kali maneh ditegor ku teguran dunia, geus sabaraha kali maneh ditegor ku teguran akhirat. Kam.
sabara kali maneh di suratanku babaturan maneh sehingga maneh non gitu boga surat maneh eureun heula mun keur lempang yamsi payadal non tamsi patada dilu lempang maneh kemudian maneh mengkol maneh watak udu diuk watak sauhusu maneh mata surat cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Tapi ketika zikir, ketika baca Quran, ketika baca kitab kok teu aya husu amat sih, berarti jauh kedeh diri urang jeung Gusti Allah. Lamun geus teu nganggap ka urusan kos itu, nganggap ka Gusti Allah. Mun keur zikir nikmat, ta eta zikir nikmat teh hese. Moal bae urang zikir nikmat teh moal lamun masih keneh loba dunia. Urang bisa zikir ngeunasa teh ngaleungitkeun dunia. Tah ketika ngaleungitkeun dunia na hese, cara na bae eta nah mantak aya be napas tarik ilah illallah napas eta kan jadi konsen ilah illallah dunia leungit ku napas eta bae ya ilah illallah terus la ilah illallah napas kurang ilah illallah aya manaan di jaran lamak sudah bihakin la ilah eueuh sorangan dunia lantaran napas urang konsen ka napas tadina. Tah, lamun guguru mah orang kos gitu. Guguru bedul. La ilaha illallah. Tah, geus ka ditu lang ke aya sing sireumeun bakalna neng ceuli sing sireumeun ceuli. Sing sireumeun teh sakujur awak lain suku bae. Buat urang mah sing sireumeun teh suku doang. Tuh, ieu mah moal ayang ke lamun geus husu, moal husu. Mun urang geus husu gitu, ieu moal sing sireumeun moal aya pegel moal bae geus kajen kuku mah sebab urang keur dilindungi ku Gusti Allah. Kajen urang gering, kajen urang osok pegel moal pegel. Eta pegel teh teh husu. Lamun geus husu neng la ilaha illallah engke sing sireumeun, ceuli sing sireumeun, irung sing sireumeun mata. Engke ka dieu pusatna sing sireumeun. Ner. Geus moal bisa goyang ka zikirna ge. Cicing bakalna. Cicing, geus poho, waduh, asa di alam mana ieu teu, geus susu teu kadeuleun naon teu kadeuleun. Neng da, kakarak deui nya poho geus tah. Poho urang berjam-jam. Urang ngomong, oh iya jangan geus kebel ieu zikir teh ya. Tah kos kitulah. Mulai urang kulantaran zikir diberengeunah, rindu urang ka zikir teh. Urang nu mantak terindu ka zikir teu diberengeunah kan ku Gusti Allah naon nu pake karindu atuh mantak hayang geura peuting dia lantaran panganten anyar kan hayang geura peuting lah teu kudu peuting bae beurang ge hajar habak jaga rindu lantaran ke ka ditu lah atuh teu kudu peuting bae zikir teh lantaran ngarasakeun rindu tah ku Allah berengeunah atuh teu kudu tengah poe ereng-erengan tutup lawang naon zikir ngeunah kos kitulah carita ibadah lamun geus ngamimitian surbi lamun geus ngamimitian sakar geus hese nyaritakeunana neuleuh jelema teh hina neuleuh dunia teh hina pasti jasa ieu mah geus pasti bae lantaran keur sakar ka Gusti Allah tak engke keur sakar ka Gusti Allah eta teh fana ngaranna hirup di dunia teresep dunia hirup babarengan jeung jelema tapi teresep neuleuh jelema atuh berarti kan berbeda dah kulantaran berbeda eta lah ieu manehna disebut fana sakar mabok eta teh aya anu ngan sadetik aya anu sajam aya anu sapoe anu saminggu terserah Gusti Allah tama lantaran eta mah rahasia Allah engke ka ditu da sahu nu mentak ka dina tafuma syurbu summa sakaru sumal maqam wa huwa sahwu mun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempel nate di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man walahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib
bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal masuk aleh wa rumiza ilai bisayin min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili isatil makniyah. Oh angel ngaji datang ka dinya mah nunggu sekolot maka burung modar ngaji datang ka dinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatina bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz. Nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak gitu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Nah atau mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa indahu di Gusti Allah mafatihul gaib ay pirang-pirang gudang gaib segala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuy mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ye gudang ye dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah wah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon tanda kos gitu 40 poe teh ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya Waalaikumsalam kula kos kitu ulah serius ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh
yang sedikit nggak nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan tak kos gitu ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung sareng kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia ngosang tapi teu kadeuleu bae oh sasa ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae heuh bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak oh bener ieu bangsatna cenah ieu nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah ieu pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah deuk ditanggung bae ku sia teu naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli segala naon karang-karang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol teh dukun ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus pugu muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun yang nu datang ka dukun bloon kabeh kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese karena sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hees oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 peuting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa
debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu minta sama gua tak polisi sial tak polisi belum padahal mah aya jatah jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tate dibere ya ku polisi teh ye hese kesulitan gunakeun ilmu eta nyokot urang daun tak bacak Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cekina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku nya geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jing nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu hendeuk maling beres jasa oh bener lah mantap teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu lu nyaho karena urusan ilmu gaib karena gudang-gudang kegaiban lu nyaho karena kunci-kunci gaib lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu Akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar
deleken mata orang ke tempat sujud sing aja kurang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diuk tahiyat iktiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sik ka dieu make udeng-udeng make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teu naon salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun top ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajeng ngomong kok nyaho aing mah heula kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kanu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas tah budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang meureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas iku mah nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salat tah ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu
nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu. Jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya diisi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantak ke lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang kitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya ge. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sebenarnya mah nemantak ge hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang
syariat ngaran kos gitu mata aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona kapagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tek rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol lima nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah nu nyaho naon aya di jero rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah subhanahu wa ta'ala nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae eta bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi lagu malaikat yuk dua dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede hujan gede subuh-subuh centrang deui urang mah geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing negeri hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku sia Allah hujan bae aing mah cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu moal cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku sia Allah
nggak sempak segala dikalungkeun wah geus macem-macem teh asal anu hajat mah geus sempak ampal aya dudul kenteng tolol jasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan wae cak Gusti dek dihujankeun wae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya karim. La ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun rak kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoeun pamajikan aing ge nyahoeun tumak nu teu nyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mentak urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun asal nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mentak waliullah mah sang kilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atawa make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan oh diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teh jahoeun Allah urang mah lain griwol wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos kitu oh Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebut lagi pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara.
guys bukti jasa jakar kula letik maka ditete naik getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji monyong ngahiji ngahiji sorangan ku ari Masya Allah guys cenah tamang guys asal geus kahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahueun Gusti Allah luasna laut nyahueun jerona laut nyahueun eusi laut nyahueun aya kakap sabaraha di jero laut nyahueun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahueun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahueun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan ya tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah benu keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos nunggu ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua tah eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya serta mah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh mah kunti anak galak momonon juri galaknya serta asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke hadapan panggung hees nya mah teh yahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teh yahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek jangan sepi ya geussan cancan ya barang deuleu jam 3:30 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta tah eta sieun tanyana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sabadeg kieu pokona kunti anak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku sana iya kunti anak dibabuk wae jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah buak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosana mah cek babaturana mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana